Hop ya mau, bus ya. Ih, ini kampung sepi amat ya, nggak kayak di Jakarta. Pabelit dong areuy. Mobil ge ngaseok-seok. Cobalah aing nelpon si Dian. Inget keneh teh nya ka aing. Kek. Saha ieu nu nelpon nomorna menja anyar. Ije ini masih aktif. Halo Dian, Iya, masih inget gak sama aku? ieu saha? Sasapaan dia geus poho ka aing ditinggalin ka Jakarta 2 bulan ge. Oh, dia Nia. Atuh hoi aing nia. Dia kuari di mana? Aing karak mah keluar ti imah. Oh, aing ge sarua ngajedog bae di imah. Yang mana lembur keung. Ulin yuk. Hayu ge, ke aing nyamper ka imah dia. Salah nikung. Salam. Pohara dia manding geus poho kana aku. Hampur aja nomor dia ge, jangan nomor anyar. Wajar lah, nomorna anyar, HP nage baru. Kek merek naon ieu? Orang kali ku dia Evercharge. Jaheueuh dia mah karak gawe 2 bulan ge langsung kabeli HP Evercharge. Oh iya dong, gak sombong, banyak uang lagi. Saya lah orang ulin, ulah ngabae coba bae. Motorna aya tuh. Tenang, masalah motor mah orang minjem ka dulur aing. Ayo. Aing kangen ka darari haram teuy. 3 bulan aing di Jakarta ieu kakar balik karek ngadeu darari deui. Aing di Jakarta geus teu kuat aing geus sosonoan bae jeung darari aing. Mbe aing ngagedean bae embe nya. Dijual hook ku anjing biaya kawin. Urusan bae ku entah ngalobaan bae. Konam tah jadi bos embe bae aing ku konam juragan embe. Dikangen nyantrokan kana aing beleukeun teh. Sasapaan dararianya. Aing rindu ka dararia rindu sumpah aing rindu. Kumaha kabar dararia mbe? Hah? Aing teu kuat aing sosonoan jeung dia yeuh. Mana sih Bikang jeung sosonoan jeung aing yeuh. Ya Allah, dia ngageulisan bae embe, ku aing ditinggalin ge aing ngagantengan bae sabarang di Jakarta. Dararia ngakasepan bae ku haram najis. Aing semua kebal-kebal inong dararianya aing ulin aing yo balik ke Jakarta mah gede ladat aku masih. Karena Bikang ngejual mahal aing beleukeun. Isnya dararianya. Kayak ku aing ditong di kaburi taurah jagi isuk salah. Kayak berangkat deui ke Jakarta. Aing pamitan deui ka dararia ieu. Geus. Cenah ieu lan ya kukurunyungan heula ke belah barat. Budak gara-gara cacing aing poho ibadah ka Gusti Allah. Gede. Awas dia tabrak dia kuy. Oronon bae di beulit dia kuy. Awas. Yang tutur aing bae dia tadi. Ing nu aing mah paeh deui. Aing sareuk suku. Aing ieu keur ngarahan ambuna cacing ieu ti tadi ku anjeun teangan Aing beuna. tadi yo kadek kahiji yo katilu bae pusing aing. Uy lawan amat ieu cacing aing nomor 1 bae di tadi. Bener Dek main mall dari ya. atuh aing mah main mah heukeur a. Tapi Beulit lagi dia yo ku aing. modar-modar naon main kieu. Cacing nyalangan bae. Woi. Kenal. Main mall aing mah dia. Gara dia si cacing aing paeh dulu ge. Emang itu boga HP? Kagak abang ngomong apa yang penggagah na ta? Coba.
Wes, tah. Ya, tuh. Bisa di sliding, men. Ayan, orai. Mana HP nak? Astagfirullah dia iyo mah HP iyo main ore-ore menabrak buntut pae. HP aing mah dia main ore-ore dia nabrak buntut mau kuluna pae. Yo, apa dia mah geus teu bisa miring. Balik ulah ulinya kami dia. Itu balik. Balik dia, apa dia nggak bisa diri dia. Ya, kena Yesus boleh ngopet Balik dia, apa yang jaga dia. Boleh ngopet lagi sih. Ih, dia. Nyanora dia ulina. Ari biasa saya tak nyawanya dia euy. Woi, kamu dalam taro. Kenalan dari dulu yuk. Emang dia tengah dulu aing. Mikir main cacing-cacingan. Aing bakar main cacing dia. Kok sudah cai maning balik dia. Dia balik dia mau ngapain ke dia. Balik dia kan itu balik dia. Dia mau sampai miring dia, balik dia balik. Balik dia. Balik dia kayak itu balik. Sasapa, hari kalian karena laraon di dia nggak beres-beres. Doang cacing kapoe. Sosohoreun dia karena di Jakarta 3 poe dia geus bahasa aku kamu. Ya iya dong, gua mah nggak sombong, nggak punya uang lagi di kantongnya. Hari kalian keur marahin naon kitu eta. Sasapan kita anak belut nyongcongan naon eta. Pan dia meureun di dieu. Meureun karasa ban motorna ulah gileg. Ih, hoki tuh. Mangkana geura turun ulah nangkel bae. Oke. Coba pencet taban aku dia. Wih, hari itu salah bikang. Dinya eta bikang aing karena deuleu eta mah bikang. Kerang sumpah be, congcong bae gitu ku aing. Congcong bedes. Bener yo. Heeh. Wih, congcong ulah itu bikang tuh. Congcong bae geulis dia. Wih, dia setuju cai nyongcong bikang itu. Congcong be congcong. Heh, kamu mah ngahenen aja. Congcong jangan itu. Congcong aja enggak apa-apa, punya orang Serius, juga iya. ya udah nggak gua apa-apa. congcong ya. Iya. Ih, dia kempes terus kumaha ieu? Ari motor neng kunaon sih? Gak tahu ini, tapi kayaknya kempes deh. Coba bantuan tah. Coba abang ngecek son. Sasapana terima kempes neng, kudu ditiup. Benar. Iya. Tapi kalau dari tiup kenalan ke? Iya. Oke. Ih, itu yang bapak ban motor sama mama sih udah mah panas. Tenang bae jas eta mah bager. Baik sih baik, tapi kita kesel nungguinnya di sini udah mah panas. Nantinya kulitnya hitam. Tuh neng, sekarang mah bannya udah melendung tuh. Udah saya kompat tadi di bengkel. Tuh neng, sekarang mah tuh. Udah kelas. Iya, makasih ya. Ya neng, sama-sama. Tolong parkirin dong situ. Oke siap neng. Golis demi kenalan neng. Jangan naik neng. Hati-hati Bisa. awas. Neng, jangan ntar dulu. Kita bisa kenalan ke sekarang. Kapan-kapan aja. Sasapaan dia kok yang dikompa ongko bana hop dia mau ngubrus dia. 3. Ya kayak di Jakarta ya. Iya ya, nggak kayak di Jakarta. Pabelit dok ari. Mobil dia ayah hordengan. Kadiuan. Jadian. Oke. Oke. Ukur. Ayo, geran. 3. Hai karake. Dia buka HP nanti dia. Dia mah bagus dia. Coba ingat dulu HP dia nak. Coba. Iya tambah butut, ternyata mau ke dia. Paling ke lah. Tuh sudah tamat nanti kita main dia. Oi. Gara dia sih.